Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Afifah Rizky Rohyatul Soleka. Nami abdi Putri Dwi Hartanti. Nami abdi Hilwa Ajahro. Urang tina kelompok 15 arek ngabawakeun cerita fabel anu judulna Sasakala Lauk Lele Boga Pamatil. Kumaha caritana? Yuk urang saksikeun di TKP. Zaman baheula mah lauk nu pangloba huntuna teh mujaer. Eukeur mah awakna gede ditambah boga pakarang. Garakana rancingeus. Dina tonggongna aya nu rangsep, tur boga pamatil. Tong boro bangsa lauk, da jalema oge ngarasa sieun atuh ari dipatil mah. Lauk-lauk harirup tumanina, bari nyararantai kalem di hiji balong di sisieun walungan. Anu dihalangan hungkul ku tambakan taneuh nu teu sakumaha gedena. Hiji waktu, marenehna ngadenge nu boga balong ngomong ka anakna. Kumaha kalanjutan caritana? Yuk urang saksikeun di TKP. Geus galede geuning lauk teh jang, pageto mah urang medahkeun balong teh, laukna urang alaan kabeh. Barang ngadenge kitu, lauk-lauk teh kacida rareuwaseunana. Kabeh lauk sing haruleung, inget kana nasib anu moal lila deui palastra. Harita keneh lauk-lauk kayakeun riungan, nyawalakeun kumaha carana sangkan salamet tina bahaya. Lauk emas anu panggedena nanya ka sakadang keuyeuk. Kumaha sakadang keuyeuk sanggup teu andika nyieun liang pikeun norobos tambakan ka walungan. Ika mah tiasa nyieun liang. Teu sanggup da kandel teuing tambakanana keur kuring mah. Kawasna mah sakadang lele anu baris bisaeun mah sebab geus tiasa nyieun gorowong. Hade kuring nyieun gorowong, tapi kudu dibantuan ku sarerea. Harita keneh geuru bae digarawe nyieun gorowong eta, norobos ti balong ka walungan. Beuki lila beuki jero nya beuki teuas. Atuh digarawe teh teu tiasa gancang. Sakadang lele beuki lila beuki leuseuh, manehna nyarita. Mun aya geus muntang mah meureun moal hese teuin. Atuh ieu pake pamatil nu kuring. Nya ari anjeunna Rido mah nyinjemkeun sok ka dieu. Sanggeus aya pamunangan mah nyieun gorowongna lele teh bisa gancal. Teu lila geus tarobos sarta geus tiasa dipake maloncor ku sarerea ka walungan. Nu boga balong datang teh ngan saukur tiasa molohok leuseuh, ninjokeun balongna nu tadina loba laukna ayeuna mah geus saat jeung laukna eueuh nu nyesa sapotong-potong acan. Duh kamarana ieu lauk, an teu araya kieu. Kamari mah asana loba bari janggalege. Di walungan, lele mulangkeun pamatil ka mujaer, tapi lauk mujaer embungeun narimana. Mujaer yeuh, urang arek ngambalikeun pamatil. Hop bae mere jeung maneh.
ku ditulungan oge kuring mah geus pirang-pirang nuhun. Tah ti saprak harita lauk lele teh jadi bogaeun pamatil. Nah sakitu carita ti urang, hapunten kakiranganana, hatur nuhun kasadayana nu tos nyaksikeun tina carita fabel Sasakala lauk lele boga pamatil. Nah, tos tamat caritana. Ayeuna ibu bade naros naon hikmah nu bisa dialah ku urang ti carita eta. Gawe babarengan bu, pinter, sae. Gawe babarengan susah senang sarerea. Nah, tina carita ieu aya harti anu dikandung dina ieu carita. Nyaeta antara gotong royong tina ngalakukeun hiji hal. Pantes pisan kanggo aranjeun anu loba silaturahmi di sakola. Sangkan terus bisa nanjerkeun rasa solidaritas antar babaturan deket secara positif. Tangtu cek paribasa nu hampang sarua dibabawa jeung berat ditanggung. Berat ditanggung bakal gampil lamun dilakonan babarengan. Atawa sagunung sarua taek kulurah tuluy diturunkeun. Nyaeta sosobatan anu raket hartina susah senang babarengan. Tah intina mah penting pikeun urang ngawangun rasa solidaritas antara babaturan. Tah saleresna ieu maksud anu bade ditepikeun dina dongeng ieu. Anu dicaritakeun langsung ku rupa-rupa jenis lawuh seger anu babarengan nyalametkeun dirina ngaliwatan taneuh nepi ka kaluar di balong kawalungan.